Oh, nya aturan tuh nya. Kumaha ya, Cek? Ya makin barang sakit nih kebon teh. Saha eta teh? Mana itu? Si Ujang, kunaon bobolein? Henteu. Henteu. Oh, atuh. Soalnya pabrik kajilannya, ayo urusan kedang. Nya teh. Akan bisa lebih lama untuk memendam rasa. Eta nganteran rantang jeung saha? Jeung bapak lain? Nya aja tapi Oh, papi. ngali di dia jadi hayang masih semangat. Atuh nuhun atuh Neng. Neng teh bager pisan. Sinarian eta si Sarti ini teh salim heula. Aujang menikah sep ih. Heh, Sarti. Saha eta? Aujang nih. Ujang. Eta si miskin. Sia daek jeung jelema kos kitu. Geus mah miskin, tukang macul, goreng lagi. Naon aman eta empok? Atuh ari boga kumaha mami? Neangan ala kita singka bener, Sarti. Teu era tas sia. Bapak sia teh juragan taneuh. Arek ditendengi mana banget bapak sia. Ah, nyah. Lina, ayo urang asup ka kamar. Lina, urang teh keur bogoh ka lalaki. Saha Sarti? Aujang, tapi mamih urang teu setuju mun urang bobogohan. Tong didengekeun Sarti, lamun mana yakin ka Ujang, perjuangkeun. Urang dukung mana jeung Ujang. Nuhun ya Lina, tos ngadukung urang. Nya Sarti. Ai Ujang kunaon? Iya Mi, abdi boga ka si Sarti. Ujang. Urang mah kudu sadar diri. Urang mah keluarga teu boga, ai si Sarti mapan bapana ge juragan taneuh, ai mana ge gawe di ladang bapana meureun. Ah, Umi mah teu ngarti. Aujang, Neng. kumaha kabarna? Alhamdulillah, cager. Kumaha ieu teh kaharepna? Teu nyaho euy, geus coba ngalamar gawe ke Jakarta. Cuman teu nyaho ditarima, teu nyaho teu. Sing sabarnya, Neng oge hayang muka toko lawon, Oh, nya tuh Neng. Semoga we urang ieu sukses babarengan ka hareupna. Ya, amin. Kunaon gitu si Ajang? Aing galau euy. Kalau kunaon gitu. Aing si Sarti kumaha nya? Sedangkan aing si Sarti teh beda kasta, beda derajat. Sabar atuh Ujang. Bener itu Pak RT? Tuh bener tuh nya. Kumaha tah kaharepna? Teu nyaho peujeuh. Ieu can dieu gawe ge can katarima di Jakarta. Sing sabar atuh nya Jang. Heeh. Paket. Paket naon, Jang? Teu nyaho mah urang ge paket naon teuing? Cokot we teh mah. Alhamdulillah mak, Ujang katerima gawe di Jakarta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gawe di Jakarta nya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujang, ke dia asup. Ujang. Aya maksud naonnya ka dieu? Iya, orang datang ke dia, aya niat baik. Iya bu, Ujang rek serius jeung Neng Sarti. Nu bener atuh. Sia oge gawena di kebon papina Sarti. Tapi Ujang teh Cicing sia miskin. Assalamualaikum. Aya Ujang. nya Pak, abdi di dieu bade minta restu. Abdi bogoh ka Neng Sarti. Emang kemun geus nikah, rek dibere daangna ku cinta. Mi, ulang sok kabukti heula. Si Ujang geus keterima gawe di Jakarta. Nya Bu, Ujang sika tarima gawe di Jakarta. Gajina ge lumayan, bisa aja ngabahagiakeun Neng Sarti mah. Mi, tolong percaya we ka Ujang. Si Ujang teh lamun di kebun ge sok keto gawena. Tanggung jawab deui. Pipi nempo sorangan. Ya geus atuh. Tapi janjinya kudu ngabahagiakeun Sarti. Ya Bu, Ujang janji. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Semua yang kau lakukan, it's magic. Emang kemun geus nikah? Mi, lo 10 sangkat teh heula. Si Aden. Si Aden. Tanah. Paket. Paket tonjong. Nya homa Neng oge yang muka toko. lawon. Paling ketegaran. Ngomong. Tuh. Lo 10 sangkat teh heula. Si Ujang.